Duh, aing ngarungsing masalah perkara nu kamari. Perkara naon itu nu kamari? Perkara kamari nu masalah si Isam. Oh, nu kejadian kamari ngojek teh lain. Kejadian eta aing masih ngenes sih ka si Isam. Nah, emang maneh ngenes kunaon kitu ka si Sam? Kamari ieu mah nanang tangka aing gelut. Terus kumaneh dilayanan teu? Tentu atuh da aing teu wani. Maneh mah awak we jangkung ai kawani eueuh. Atuh da kawani mah lain diukur ku awak. Ah, keukeuh di dinya kawani tinganan. Sesuai nama urang boga ide. Ide naon? Urang gawe si Isam. Oh, ayo tuh. Kumaha idena? Aya we eta mah. Ayo, ayo. Bawa kudinan. Yuk. Woi, mana geus di mana? Geus di warung. Beli naon? Ieu nganjuk bako urang. Hah? Kalau yang udah kuat. Kemana? Ulin. Oh. Nyoro ieu mah. Abang nyoro bantuan lah. Mayarun lah. Mana orang itu? Mana? Kemana orang udah gini? Ayo. Alhamdulillah ya Allah, geus beli motor euy. Tangkirang teu bisa ge alhamdulillah lah boga motor oge. Sam, ya. Naon ya? Udah keren. Ya. Mana kunaon? Motor euy ka mana? Asya ngaco suka ngimpi bareng mana mah. Di aya motor itu moga menang meuli bieu. Ngaco bareng mana? Suka kunaon? Ngimpi cenah mah. Ngimpi naon? Boga motor cenah. Mau balik. Siga nu bisa wae make motor. Dia mah boga motor menang meuli bieu anyar. Tapi dipake. Kekar ditumpakan. Baiklah. Kayak bakal menangnya, jangan kau bersedih. Yang bakal Mending mau udud. Iya, eutik. Sautik euy, mah kudu mentai mah remaja geula. Motor euy Kayak bisa wae aya nu liwat kayak orang. geus aya tong ngusung ngewa. Ngewati ngimpi pira. Ya, rek nanya ke ai mana? Kumaha perkara kamari bisa obet? Biasa wae kitu. Kumaha teh pasianana? Aya soalnya ada berita geus aya ieu geus tersebar Masalah ojek kemarin. Gale kita ngomong heula. Ieu dong sia. Lain eta teh kumaha teh anu parelena lah masalah maneh teh. Kieu bug masalahna urang mah paling teresep ningali jelema cabul mawa awewe. Eta cabul kumaha kitu. Ngajedog asya aya motor-motoran di. Cabul kumaha? Pokona mah kitu we dina rupana ge da beungeut cabul kitu nih. Oh, kitu nya. Heuh kitu mah sina rupana ge asal da kitu geuning geus teu mantos kitu ngojek mah nya. Eta maneh geus di mana eta kadek-kadek? Ada geus di mana? Ada. Naon? Eta naon euy dina kresek monon? Iya, bako. Rek naon kitu? Hah? Motor? Si balik sia bako, Asya bako. Bako. Di mana eta bako? Sugan teh motor. Bako Asia Ikram kana motor dengan mau balik. Pang ngimpi boga motor. Ngaco sama Kram mah. Mus aya gitu lah itu Kela ulah wara bu, ieu soalna ieu amunisi sedikit lagi. Kadegeun. Terus naon segmen tabako aing gitu lah. Mudah-mudahnya dong ya. Tuh, itu segmen tabako cenah. Oh nya, anjing tuh itu kan balik aing lah. Acung we sia. Naon kae lah, bako eta bako we eta teh merek aing naon teh. Oh di kamu teh. Tuh ayo lah. Sia tak itu aja tuh yang bako mah. Buru atuh buru. Nah dia anak tuh butuhna saha teh. Bako. Gua punya motor mana mali teh. Bako. Abe hinggo. Ulah abe we. Kilometer tah. Bayar tuh. Eta bayar hutang nganyuk aing Bayar bodoh anjing. Bayar kemana sih ya? Jadi kuwi. Ya, kumane wayana. Soalnya mana dia anu Bako mah.
masak gitu nakram soalna di dieu nya preman di dieu kawasan di dieu nyawa. Aku ngawar kok wae teh nya. Kumaha lah masalah tah. Paling sabuy paling oge kitu tah kita hati. Wayana bayar mana Kot na kitu ditu. Nah anyuk sabuy. Kemarin tah apa? Ai baku nuki sabaraha? Udah jam 12.05 cenah. Bayar segitu lah bayar. Hilang kayak patungan-patungan lah kayaknya. Tah, itu lah. Tah bako kadeukeun mereka dia. Mung nya tadi do. Bako. Mung kadeukeun kehet. Bayangan utang lagi bayar kemana? Ah, cungur sia aing aing cocok can maling can. Tinggal ke hiji. Mung buru kadeukeun kehet mah. Aing tadi teh cicingan teh. Aing lain sieun tapi takut aing ka marane. Mung kadeukeun. Lain eta cungur. Lah di kantong. Awas tembokeun ku aing sa. Awas tembokeun sia. Kalam dicilan Aing tembokeun. ulasian ulasian dicilan ulah. Ayo. Antepkeun kan. Bayar sangke. Bayar sia. Punten. Mangga. Mana itu? Namang berarti? Biasanya tadi turun Pak. Oh, relas mah tadi teh. Awak kiri yang ini. Salit, pasti kena bakonya, hah? Kembali dia. Baik eta nyabukeun ka dieu cigan izin nih. Oh, salah ya. Iya tuh. Eta tok mana leung si Sinaren eta tok jeung si Obet. Ka mana tok? Biasa ya, Bu. Kita ngajak si Obet itu yang budak gidik cenah. Yuhan mana mato ngajak kanu kitu udah gini. Tong loba ngomong geus lah enak mah ngopi. Halus mau kopi lu humbung cabul mau kopi. Mata bakona tuh Besok sumpah. Kayak ngiringannya udunannya. Salit. Kudu naon? Iya, panas. Bakolin. Kalem. Kunon sia bet asasinis kitu nih eta beungeut. Henteu sam teu urang mah ieu mah panon ku kapereupeuna saeutik sam. Sama becan mah di meureun. Saya mana sang? Waina lamun teu mojek. Hah? Teu mojek ieu. Eta coba mau jadi cabul nih. Oh, disambul. Kayak heula we enak mah hujan soalnya itu. Yang ngopi itu ya. Tapi bener ya? Bener ya? Cabul. Mana? Bener gitu. Emang urang nyeuneur kadinya. Nu teu bisi we kitu. Soalnya baturan CS eta lain, CS aja kan? Naon bung cuma masih garuduk ke aing ning. Henteu biasa nawe kitu mana masuk ojek gitu biasa baturan kitu. Kita hampura. Ya, bisa kunaon? Teuing. Sang kunaon? Masih nyari beuteung sia. Atuh modal aja bisi eta kabayan di dieu anjing. Tanya modal euy. Geus hiji ka bisa kabayan sih. Beuteung cong. Ngedang naonnya tadi ini asa ngedang naon dan kaki jadi beuteung kieu teh Kak. Kumaha sam? Beresan dulu teh. Oh, geus bug, geus lah yang mau euy. Oh itu ari si sampunaon.
Aing jadi beuteung sabuk. Namanya geus kanaon itu? Perasaan asa teu ngadahna naon deh kah? Kada kababayan dia. Moal atuh pura-pura kebabayan anjir. Anjir batu bisa tuh. Bakal panas beuteung deui. Bub, ada gitu sih Sam kunaon asa minum modal ini kan? Sigana to eta mah akibat dorak akti uing to. Sia mah kitu sok nyahoan akibat dorakati mana bawa geus kantong tolang nangka gitu tanyakannya. Nyahoanan dinganan. Naon haji itu? Anjing. Kababayan mah mah bae euy. Mau lamak teu aing kababayan ye. Naon Sam? Kababayan. Ting euy eueuh lamak mah. Emang main syaratnya calana? Asli bug ieu mah bug euy mencret bug euy basil pas jamuat anjing bau. Ari mah eta siga nu era kitu geuning keluar teh atau keluar heula we atuh angguran mah. Mung bug gua aing teh kababayan ieu teh buru mau lamak buru tong lila. Era ye. Nya are sia. Kira kababayan diban ge eta teh ngawaduk ka calana atuh geus we atuh lah ku batu angguran mah. Mung bug ku batu mah ngaganyel anjir. Meureun mempetan buru mau lamak ye. Tegenaeun ye aduh gua ieu tegena teu kuat kababayan. Eta ari maneh atuh lamun ganyel we tuh tah liang bool teh tah ku batu. Buru bug ieu tegenaeun ye bujur ye rapet ku waduk ye. Pernah kumaha teh solid acan ye ka aing ye Buru ganjangan mau Atuh hege lah. Kram, baju mana Kram? Untung atuh. Ini tah ieu. Sia teh cereup tinggalan. Ieu lah. Tah penek di awak. Udah tuh buka lila semening. Aduh, bau anjir Cuma aing di kababayan, aing mah. Ayo balik lah. Balik ya. Kemana itu mah? Balik ah. Atuh gawe. Mana itu jam urunan bako teh? Urunan bako. Isukan itulah. Gawat dia. Balik ka imah acara ya di imah teh. Sia mah. Atuh cigerek balik mah lah eri aya acara mah. Balik ini kenapa? Acara di imah. Aing mah curiga ieu mah euy kopi tadi tah. Gua bae teuing di dia. Bisi wae mah aing. Sam, geusan Sam euy. Bug geus bug euy. Aing mah sia bug euy curiga kopi tadi deh ka. Kopi mana itu? Kopi ning bos si Toto tah jeung si naon teh si Obet lin. Tukang ojek. Meureun da ingat terus kopi kitu anya kala teh. Kenyaan sih di beuteungna euy. Ontrok kayaknya ontrok. Ayo buru lah, buru ontrok. Badak mana? Kram, ka mana Kram barudak Kram? Baralik dia teh cenah aya acara cenah. Nah, acara naon ieu? Tuh intinya ho. Ting kopi ieu aing. Aing di beuteung. Anjir buat tai bakoy. Anjir. Aing mah loba kon maklum tuh. Lo ngajak mana mulu ya. Batur dengan entar di teh. Ek naon sia teh ka dieu deui teh. Sebutkan. Aing ieu bako kumarana dicokot teu rido aing sampai aing mulung. Atuh tarimakeun nu ngaji jeung tukang mulung makan bae mulung we. Nyata deh kata narima. Berpun bako aing kadekeun deui ah. Atuh lagi, bawa. Bikin tah kitu atuh ya. Nah, kitu. Barang da butuh ieu na ka urang teh keur mulung. Teu deung geuneuh. Ya ngaco pada mah iya bako teh. Rak betul euy. Men euy. Kumaha dah? Si anjing ya. Anjing yang mulai obat cuma mana juga.